tuker kancing. Ai cincin albu tegableng. Lain ai mana ai sare ku urang ai sare dikekepan ku dewek ijem geunah henteu. Ih, asak naon mah nya. Beda hawanat. Dikekepan ku akang rasaan teh bueuman Pak. Geuman kumaha? Aya rai-raina ku kurayeun. Pokoknya boga salaki ka juri. Lain eta ari janggot uing meunang nguruning tuluy biji deui dikenakeun kana punuk ijem kumaha karasana? Karasana teh ieu. Ieu ku kurayeun. Alah, urang tatarucingan jem ah. Jadi tatarucingan Sama aja. sore. Heeh. Ceuk kolot baheula jem ieu nya. Kumaha cenah? Papatah kolot baheula ieu. Jadi urang teh ulah sare keur tunuh. Ini? Ulah dahar keur lapar. Oh. Maksudna kumaha cing jem sok? Oh, apaan? Ai sare ulah keur tunuh. Heeh. Oh nyamal daek sare itu tutunuh mah tuh. Dahar cenah ulah non? Ulah dahar keur lapar. Ulah dahar keur lapar. Ngarek lapar di mana itu dak dahar di mana itu lapar mah. Oh. Heran ieu teh tadu kumaha sih? Kieu ya jem dengekeun nya ieu. Kewajiban salaki mapatahan ka pamajikan. Nya? Nya. Sugan jadi pamatri ati, pamageuh kana galih-galih nu weuning. Sebab naon? Ari salaki teh pamimpin ti maneh gitu. Ari jalu qawamuna ala nisa. Tuh, nya. Nya. Jadi ari lalaki teh pamimpin ti lain gitu ti awewe. Jadi ulah sare keur tunuh teh hartina teh tingalikeun heula we nu tunuh. Ai nu tunuh mah jang jidug. Nya. Nya. Di mana dugna sareupna teh sekolot baheula mah cenah geuningan ulah sare sareupna sok disabet naon teh geuning? Sobat juri. Kala. Sanekala. Apa sanekala? Kala. Heeh. Kala jengking. Lain. Kala naon? Kala naon sih? Tabohim anak sanekala. Naon sih artina sanekala? Oh, teuing da aing kitu nyaho teh gebeza. Dikolot. Oh, teh kolot baheula. Heeh. Jadi sareupna teh lain nganung harti magrib. Nya. Jadi sareupna teh sadugna. Jadi ulah sagolerna, jadi hartina teh ulah sare keur tunuh teh angeuskeun heula pengabdian kanu kawasa. Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Nya. Jadi moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah. Teh, kitu. Nya. Jadi di lebah dieu angeuskeun heula pengabdian, angeuskeun heula ibadah kanu kawasa saacana sare. Teh, ngarti? Ngerti. Naon cenah? Teu nyaho. Wah, asup ternyata. Nu matak aing untung teu teh bese ge boga pamajikan ka si jem. Sabar ya. Sarajan boga pamajikan ka Parut. Tah ari ulah dahar keur lapar. Nya. Nya ieu. Oh, deungeuna meureun. Lain. Dengekeun heula juring. Lawakan nempas, dengekeun. Nah kitu ieu. Jadi ulah dahar keur lapar teh maksudna teh tingali heula nu lapar. Dan nu lapar mah jang jikedewek. Si banyo getara, nawaran getara, kadang-kadang deungeuna keur batur keur dicapluk. Nya. Eta anu hidung-hidung ieu parang sana sama padahal mah endog hayam. Heeh tak kitu. Jadi ulah daun teh. Ulah naon sih? Ulah naon teh tadi geuning? Weh, ulah dahar keur hayang. Ulah Keur lapar. ulah dahar keur lapar. Nya. Jadi tingali heula nu lapar mah jang jikedewek. Yang kedewek. Teu nyaho barang haram. Teu nyaho barang eta teh meunang naon. Nya meunang nipu nu matak pikir heula samemeh di dahar. Oh, jadi Teu. memeh dipigawe teh pikir ti akhirna kitu. Heeh, memeh digawe teh pikir pi balitungeunana. Sabab bari manusia mah beda jeung sato jem. Gitu. Sato seperti anjing budug di jarian, di mana paeh ngan ukur samet bilatungan. Tapi aya jelema mah saja pada ti bilatungan teh bakal aya balitungan. Dengekeun, heuh wajib deui teh mapatahan ka pamajikan. Oh nya nya. Heuh nyana. Bener, 3 bulan sekali. Tuh, kitu. Tah ayeuna
pikir ku ijem nu matak ayeuna saacana sare teh urang tatarucingan heula. Nya ye. Oh, tatarucingan naon? Won, tatarucingan cenah won. Pokona mah harmonis jeung pamajikan mah kumaha we carana. Teu kudu-kudunya hungkul atuh ku seuri-seuri atuh. Bahagia makin. Heeh. Sakinya tarucingan Bang. Tatarucingan euy, jem. Teguh ku ijem. Uing anu nebakna. Heeh. Teh akang anu narucingkeun. Heeh, dewek nu narucingkeunana. Ge ye. Sok ah. Naon sababna? Nya ye, dengekeun. Naon sababna tumila bau? Cik. Naon sababna tumila bau? Cik cek ijem naon? Tumila naon sababna tumila bau? Nya eta mah tumbilana suganan kurang mandi. Beleguk. Atawa kieu we tatarucinganna ye naon sababna di mana nyoco tumila sok diamuan. Oh, eta naon sababna nyoco tumila di ambeun. Ai tumila nyoco. Ai dipencet. Oh, ai dipencet. Tumila teh nyoco. Nya. Ieu nya. Tuluy dipencet ku curug. Curug. Tah sok diamuan naon sababna? Naon jem? Naon sababna nya? Kang. Aing nu nanyakeun. Oh, akang uing nanyakeun ka akang naon sababna Kang? Teguh ku si laing beleguk. Teguh. Naon sababna kitu? Heeh. Tumila tadi pencet tadi di ambeun. Naon sababna nya di ambeun nya? Heuh, naon sababna? Nah yang nyaho. Eta teh rasana ngat apa pahit apa bau apa amis gitu. Apa kesed, apa hasil. Apa-apaan nih? Apa-apanya dong. Kumaha sih? Si sababna mah curugna irungan beleguk. Irungan. Mentak dikairungkeun. Muatal dikana irungkeun. Eta mah bangga tatarucingan kitu mah. Kumaha mun irungan? Mun irungan kumaha? Naon irung? Apaan irung na dina beungeut? Lain na curug. Kapan ai curug? Alah. Tong eta tatarucinganna. Namun nih jempling kita euy. Katanggana keur buka heula. Tatarucinganna eta bangga tah mah. Bolok. Naon sababna mobil aya giliningan. Cek ijem naon? Nah, eta mobilna sukuan mah donan. Sununan gilinding. Hah? Sok mana aya babalikeun tarucinganna? Sok ah. Aing nu nebak. Akang nu neguh ayeuna mah. Akang nu neguh nya. Heeh. Naon bedana motor jeung monyet? Ayo. Naon Bedana bedana? motor jeung monyet. Heeh. Cik. Ari motor mah sok mawa monyet. Ai monyet mah tara ditinihan motor. Nah. Hai natuh. Naon atuh? Ih. Naon bedana motor jeung monyet? Asin. Asin. Heeh. Ayo motor mah Kawasaki, ayo monyet mah Kawasaka.